serba bingung, serba salah. Naon dosa aing. Ngobrol ayeuna jeung babaturan nuduhan ieu. Anu hiji si Jamal ngomong. Ngomong aing. Si sok ngalawak ngomong gitu. Resep aing jadi yang seuri teu kuat. Aduh. Ulah nyeun pikaseureun geura aing teu kuat sok hayang seuri anjing. Tapi mau. Heeh. Ulah keserian mah ulah geus ngobrol serius eta. Sanu sisirian sia teh. Ngarti teh mana pelongo jiga nu boloho. Bade mending keneh uing nu budak daripada boloho. Sok ngobrol deui lah. Euy ngatu aing udah bingung. Cik rada tiup ceulina geura sok. Da amal benang ditiup mah kieu mah. Cik ajaran Yo, nini uing sok ngasakan iwung mah maneh. Mending sia mola ngomong. Teh wae sia mah. Ayeuna mah cung ditiup heula ku uing. Lamun Tong, aya congean euy. mun niupan teh kitu. Ari Aing ngomong ge sia mah sore jeung bohong aing. Pokona mah lamun ayeuna ngobrol jeung si Jamal geus teu kaharti kumun. mah naon? Tuh. Jadi cek kitu. aing geus ka ieu. Geus ulah parasea. Urang teh na teh keur nyantai di dieu teh. Ulah parasea. Layanan jan harus lieur aing mah. Ulah parasea. Nu bodoh ngomong jeung nu bedag nya bakal salahan atuh. Sia. Heuh, da aing kala emosi. Yeuh, Mal, Heuy, Jamal. heuy. Oh, sarieun sia kadenge. Da ieu bakat geuning nu ieu masuk gumasep teh ya. Ada gumasep budakna. Ieu Mal. Tolong. Kadenge maneh teh. Kan ieu teh engke teh tiluan teh mun geus ti dieu teh rek ulin deui kanu jauh. Aing lieur ah. Lieur ku sia malahan masih repeh geura ngomongna. Keune bae geus sok we maneh ngobrol jeung uing mah maneh teh. Pan heueuh. Nyamung. Yo. Mending ge jeung ieu daripada jeung uing mah. Torek, pan heueuh pan aing teh ngobrol jeung si Uyan. Heeh, geus ulah riributan lalaunan we alon-alon. Tuh maneh eta ulah ngagas ka dieu karunya. Ieu teh keur meboloho heg hayo diamekan ku maneh. Aing karunya ka balad uing. Sok, geus biasa. Hampuraan gawat, kesalaman. Nah, masalah naon ieu? Aing ngapuran nya sia ujug-ujug naon? Ya, naon jadi aing ka bawah-bawah. Ngabodoro ae si anjing eta mah. Titah hampuraan kalah ngaledek. Geus biasa damai aya mah. Aing puyeng. Puyeng teu kaharti aing. Ateul eta ku hileud biasa. Aing pikiran nu aing serangan. Nah, itu geus ayeuna mah lanjutkeun we. Jadi Yan maneh ka mana wae gawe ayeuna? Aing teh gawe teh ayeuna teh aing teh ieu jadi libur gawe teh. Naon? Da eueuh duit ayeuna mah hese teh Hese? kunaon heueuh aing teh kaharti tah. Nyeri tuur pencet ku budak ieu ku si Ari. Oh. Naon? Ieu teh nyeri dia teh ngomong nyeri tuur pemencetkeun atuh karunya. Sok teu Naon sia Jamal lieur-lieur teuing aing hulu. heueuh keune dipencetan ku budak ieu nyeri tuur mah santai. Biasa nu nyeri tuur. Ieu Yan. Astagfirullahaladzim. Ayeuna mah antepkeun urang ngobrol. Ah keune atuh urang ngomong sorangan urang mah. Tadi maneh da sarua euing ge Yan. Teu Udah gawe, mah keune teu lah sina ngomong sorangan urang pati diliekan udah kieu mah. Bisa ngaleukeun ka langit urang. Pada aing geus boga pamajikan ulah majikan neangan deui da aing geus boga pamajikan sok we maraneh nu can karawin neangan Aing awewe loba di Yan, sugan. mana Sugan sia boga dosa naon kamari? aing asa boga dosa naon aing kamari. Mok cabe meureun ti imah aing. Dijakeun aing mereka batur. mending keneh sare capek mah ya teh Anjing jauh na mok cabe kana sare coba. Teuing. heeh da mun tunung mah tinggal sare tong kudu diomongkeun hayang dahar tinggal dahar teu kudu diomongkeun lamun hayang dahar maneh omong-omong da moal seubeuh-seubeuh anger we Biasa dahar urang wanging ka. Aing layanan nyamung teh. Kumaha bakal nyamung. Yan, tong sok ngajak gelut aing ada lain teu wani ka sabar. Jamal mah teu balik Jamal anjing seteh. ngoroyok sia ka aing Aing
Yeun Saha nu berduaan. Ye, dengek. Naon ulah ngagebug aing sia, wani mah Saha jeung nu ngagebug aing. maneh. Bantuan aing sia balad aing kalah ngaroyok aing. Ada siana teh jika kitu budak Wah, sia. cek aing sia mah Eta goblok. ceulik tah. maneh tah. Heuh, cek Operasi.